Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Assalatu wassalamu ala nabiyyillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syar'an bi ijabillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya dalal khair dalana ala tarkasadikin waj'alna min ibadika salihin warisin waj'alna min ibadika salihin warisin waj'alna min ibadika wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi. Puji orang panjatkeun ka Nu Maha Suci Allah subhanahu wa ta'ala. Puja orang panjatkan kan Maha Kuasa. Salawat senarang salam namoga dilimpahkan kajeng alam nyatana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niti wancina utami dengan bangsa nu utama takdir tetiasa dipungkir. Qadar tetiasa disinglar. Teu aya sanes urang sadayana alaksanakeun kewajiban yakni talabul ilmi. Anu mudah-mudahan langkah urang sadayana masing-masing ti bumina mudah-mudahan sing nipalatan kana dosa urang sadayana. Alhamdulillah sakumaha biasa dina dinten Senin ieu sok diayakeun rutinan nyaeta pengaosan. Mudah-mudahan kalawan idin Allah urang sadayana dibarokahkeun, disehatkeun di mana fokus dina iman saudara Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Mudah-mudahan awasan pada orang ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mangga kaparhadin sadayana urang lanjengkeun kana hanca Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun ari ieu hiji pasal wa qurudul wudu'i sareng ari pirang-pirang parna wudu. Sittatu asya'a eta aya genep perkara. Aniatu tegasna kahiji niat inda qasil wajhi na kahiji nalika ngumbah wajah sareng kadua ngumbah leungeun duanana wa ghusl yadaini sareng katilu ngumbah panangan dua ilal mirfaqaini sarta dua sikuna wa masuba di rosi sareng kaopat ngusap sapalih sirah wa ghusl rijlaini sareng kalima ngumbah suku dua ilal ka'baini nepi ka memucangan duanana wa tartibu sareng kagenep tartib alama dzakarnahu kana susunan anu dicaritakeun. Para ibu sadayana sasieun sabeuneureun urang nerangkeun masalah fardu wudu. Kamari nyambung anu kamari masalah suci. Syarat sah salat teh aya 8. Kahiji kudu suci tina hadas dua. Nyata hadas dua teh hadas leutik jeung hadas gede. Mana hadas leutik nu wajibkeun kana wudu? Da urang
lamun hayang sahna salat, lamun hayang bener salat, pertama kudunya ilmuna. Tegasna moal sah ibadah salat lamun teu boga wudu, di antarana kudu suci tina hadas dua teh hadas leutik hadas gede. Hadas leutik nu ngawajibkeun kana wudu, hadas gede nu ngawajibkeun kana adus. Tah ieu tadi urang anu mana ieu fardu wudu aya genep tah ti dieu. Lamun urang teu nyaho kana ilmuna moal sah wuduna berarti salat mal jadi. Kahiji nyaeta syarat sah salat suci tina hadas leutik eta wudu. Ta ieu wudu urang kudu nyaho ilmuna. Kahiji fardu wudu teh niat. Ari niat aya di mana? Tempatna niatna hate. Lamun wudu nalika naon? Nalika ngubah wajah. Lamun salat aya niat teh nalika takbiratul ihram. Ieu niat ayana dina hate. Nalika ngubah wajah. Tah, urang lamun ngubah wajah tadi ngucapkeun nawaitul wudu'a, nawaitul robbani asghari istibati sodib parit eta sunat madep kiblat. Terus heulaanan urang di mana madep kiblat bebaris heula. Sunat ieu dua pandangan urang bersihkeun. Lamun na panangan aya perkara najis ieu wajib diceuna. Nah, nya. Tah aya naon dina panangan teh aya cet, aya lem, aya getih, pokok kotor wajib dipiceuna. Dan naleungeun urang aya lem, naleungeun urang aya sangu, naleungeun urang aya mangsi, maka ieu wajib dipiceuna. Lamun dina leungeun aya lem, aya mangsi teu dipiceun heula maka wuduna teu sah sabab ngahalangan kana datangna cai kana kulit. Nah, moal sah. Wajib ieu dipiceuna. Terus ieu mah dina leungeun urang lain cet. Perkara teu najis nya saperti leho teu najis tah. Tah eta sunat dipiceuna. Jadi naleungeun urang lamun aya perkara teu najis mah nya ala kadar kotor teu najis nya mana leho tah maka ieu sunat dipiceuna sama aya naleungeun. Jadi kahiji memang urang ngalaksanakeun wudu nyaeta sunat miceun atau sunat ngubah leungeun duana teh dibersihan dengan urang di rumah. Nah, bari urang madep kiblat. Terus kitu kokocok kumaha doa kokocok? Allahumma inni as'aluka yumna wal barakata minas sukmi wal halaka. Ya doa kokocok terus gitu. Ya, nah, doa kokocok tanya terus urang memeh wudu baca doa robba a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika robba ayadurun. Tah nya ieu carana di mana ari wudu. Kahiji urang madep kiblat sunat, madep kiblat teu meunang wudu nu kangen kiblat. Eta nya carana afdolna sunatna kahiji sunat madep kiblat, kadua kokocok sunat bari ngubah leungeun kanan kiri nya. Lamun perkara nya perkara una naon leungeun ieu sakepe sunat keneh di kumahna dua leungeun. Da geus beres eta ngubah leungeun bari kokocok urang maca doana anu tadi teh Allahumma inni as'aluka tanya wal barakata minas sumbal halaka. Geus kitu urang nyadap cai. Cacai jangku umur kekemu. Nah, ieu kekemu sunat dikocok-kocok nya. Dikocok-kocok teh kitu tah. Nya eta. Di ulah ala kadar ulah kitu. Jadi dikocok-kocok teh dikuling-kuling di jero caina. Kitu-kitu tah. Nya eta. Tadi bari ngucapkeun doana kukumur teh kekemu mana Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrikrika wa sabitni bil qali sabitan fi dunya wal akhirah. Eta sunat eta 3 kali nya. Sanggeus kitu kekemu nya eta ngisrep cai kana irung. Nah, ieu alain irung bedolan kitu teu sunat ieu mah. Sunatna diiseup, diingsrep. Nah, kana hidung, kana irung. Kitu.
jadi lain dikitukeun lamun dikieun teu meunang pasunatan diki mah da mancung nya dibang ka dieu bae nya ala kadar kaing sireup da eta bari doana baca Allahumma arhini raihatal jannati wa anta anirodi eta dua nu sireup cai teh geus kitu ditarik cai nah kamana kana wajah tah di mana batas ngumbah wajah dimiti jadi rambut jadi ulah dikapokeun kitu ditarik tuh rada dengap gitu supaya kakumah mimiti jadi rambut tah geus kitu tek tadi niat mulai niat ceuk hate niat abdi wudu pardo lain pelajari gitu gitu ieu tarik nu kanan nu ieu kitukeun carana aya cara ulah dikieu nah tadi gitu jadi timit jadi rambut tarik cai ka dieu kulilingkeun tuh ieu kitukeun nah terus kitu tuh kakumaha tanya eta jadi ieu cara wudu ti mimiti jadi rambut di luhur tinggi ka pentut cilit ti kana pun gaduh nah mencara kitu kakumaha kabeh bari doa baca Allahumma barik wajhi binurika yauma tabadu wujuhu awliyaika wala tasadu wujuh bidulmatika yauma tasadu wujuh adaika eta doa wajah kitu tangis kitu geus ngumbah wajah nyata ngumbah dua panangan nah terus panangan carana kumaha kan ieu kocok-kocok eta terus nya balikeun ke sunat kaluhurkeun dari lamun geus ti dieu ulah dikanakeun deui teu bisa mah nya eta tarana kitu nya tah 3 kali ieu sunat wudu 3 kali teu hadir dina malam minggu teh leungeun sok nalar barudak nya gitu hari itu ditalar piraku nya gitu eta meureunnan tata cara ngumbah panangan kitu nya cara panangan tatarana kita kitu tangan kanan sami tangan kanan ke kiri carana kitu terus geus ka panangan rambut nah tah ieu rambut lamun panjang rambutna tuh ieu panangan cai antep nah dikitukeun tukang terus balik deui ka tukang deui ya lamun rambutna panjang lamun rambutna botak cukut sakali tek ulah dibalikeun di kahar ulah dikitukeun deui lamun gunul nah geus sakali tek kitu cokot deui kitu deui lamun botak lamun panjang mah dikahareupeun deui lamun panjang rambutna tek balik deui ka hareup nya nah jadi ngumbah kaki carana tah nya maaf ieu pasuk kuku teh dicorok di handap tuh nah ya terus ka dieu tah wajibna ti kamuncangan sunatna dilewat kana biti nah ti dieu corokna tuh nah nya teu meunang lamun di luhur ngumbah ieu suku di luhur makruh menurut nu fikih makruh jadi kudu ti dieu ti handap ku cingir kudu ieu tah tuh corokkeun gitu tuh ya terus ka dieu tah nya wajibna ti ka dieu sunatna terus liwat kana biti sami nu kiri kitu kuku nu kiri ku ieu keneh tuh kitu atuh nah wajib tadi ka dieu sunatna dilewat kitu ieu doa bada wudu nah doa wudu jeung doa salat beda doa bada wudu jeung doa dina salat beda tah doa cara beres wudu mah ieu kaele kudu kabuka sunat tah kada kieu nah kaele kabuka sunat panonna nanyok ka langit tah ulah ieu teh ala kade teh nyowa langit lamun di jero mah para nya lah langit tah mun di jero mah kitu asa katanya para we tanya lah langit palapuan gitu eta jadi ulah nengak teuing bisa eta cak-cak nya urang cak-cak modal kan sungut urang jadi ala kada katanya eta palapuan gitu tah nya ieu sunat ieu na kudu kieu tah kakelek ka poe sunatna ieu cara doa wudu beda jeung doa beres salat tah sang kitu baca doana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanaka allahumma bihamdika wa asyhadu alla ilaha anta amiltu su'an wa dalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faqfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sanggeus beres doa eta sunat maca inna anjalna tilu balik surat inna anjalna dipake doa na dipake maka insyaallah bakal digolongkeun jeung para nabi eta bakal digolongkeun jeung para nabi nya eta ieu tata cara wudu supaya sampurna kitu nya tah lebih jelasna tingali na kitab Marokil Ubudiyah coba tata cara
adab salat, tata cara adab wudu, tata cara adab halus, eta dina kitab Ubudiyah mah komplit. Tanya tinggali we. Saya lepatna mana abdi ngos doa, tinggali we dina kitabna nya eta bisa pertanyaan. Wudu sakali jadi sah ngan makruh dengan catatan aya udur. Makruh sate lamun eueuh udur nya, udur syar'i urang ya liar nya. Liar tadi teh urang ka mana-mana barang urang can salat lohor. Lamun urang wudu 3 kali maka beak waktu tak 3 kali eta makruh ulah 3 kali sakali karena lamun 3 kali bisa beak waktu taya udur nya. Urang di imah mah kieu nya hak waktuna dilaksana maka ieu teu aya udur mah wudu sakali mah makruh nya kudu 3 kali. Ieu dina masalah fikih nya. Jadi sekali deui hukumna wudu sakali makruh lamun eueuh udur syar'i. Udur mah teu naon, mana aya udur teh urang ya can salat lohor nya urang keur liar lamun wudu 3 kali teh waktuna beak maka ulah 3 kali sakali lamun 3 kali mah makruh nya. Ieu masalah keterangan masalah wudu eta wudu teh ulah kecepekan nya. Matak ibadah moal bisa gancang lamun make ilmu coba lamun tara ngaji mah moal nyaho tara ngaji mah. Matak saja mah ibadah teu make ilmuna mardudatun la tukun maka moal ditarima ibadahna. Kagenep tartib alama dzakarnahu nya eta kana susunan anu geus dicaritakeun. Naon hari tadi teh berurutan nya, anu anggota anu tiheula kudu tiheula, anggota anu paneri kudu paneri. Ta ieu fardu wudu anu teu meunang urang ditinggalkeun kecuali masalah sunat. Berjamaah teh hukumna nyaeta sunat. Nah berjamaah teh sunat muakkad anu dikudukeun nya. Matak tadi cenah jajaranna kudu lurus, rapatkan dan luruskan untuk penyempurnaan salat. Nya bisa lamun urang teu husu bisa imam husu. Tah ini masalah sunat. Dina masalah rukun mah teu bisa diwakilkan kudu masing-masing katanya. Anu tertera ieu dina fikih. Matak urang teh kudu nyaho rukun syarat sahna ibadah. Ieu anu wajib-wajibna farduna urang kudu nyaho. Terus wasunanuhu asaratu asya'a. Ari pirang-pirang pasunatan wudu eta aya 10 perkara. Atas miatu kahiji maca bismillah. Tah maca bismillah teh sunat nya. Nalika arek wudu tadi teh geus dijelaskeun nya lamun urang arek wudu maca heula du'ana rabba'ud bika min hamajati sayatin wa a'udzu bika rubayah durun nya. Bari urang madep kiblat bari kokocok nya. Ieu lamun nyaho ilmuna kabeh jadi ibadah di Islam mah asal nyaho ilmuna jadi ibadah. Ieu sunatna wudu nomor kadua teh ngumbah 2 leungeun. Tadi nya sunat-sunatna dijelaskeun. Wal madman bawatu sareng katilu kakemu wal istinsaku sareng kaopat ing sreuk cai kana irung wa masu jamirosi sareng kalima ngusap sakabeh sirah wa masul udunaini sareng genep ngusap ceuli 2 dohirihima wa batihima bima ing jadi gin nya. Dohirihima jadi ngusap ceuli duanana luar jeung jerona bima tadi teh meunang bat dohiriha wa batin luarna jeung jerona. Jempolna ka dipitukeun curugna korekan kana liang-liang ceuli sareng ka 7 nyata nyuai-nyuai jangot al kasati anu kandel. Lamun jangot anu kanal sunat disuai-suai dicorok sunat nya. Lamun jangotna anu kanal sunat dicorok. Diramu disuai-suai kita nya sunat nya kamu suai-suai gitu sunat ya. Sareng deui wa dijalain 2 arama suku 2 anak tadi suai-suai sunat. Ye nomor ka-7 watak dumaliuna sareng ka-8 ngalakeun nu katu alus mendrikeun nu kenca. Jadi sunat ngalakeun katu mendrikeun kenca. Wa ta'aratu salah-salasan sareng ka-8 ngumbah 3 kali jadi sunat ngumbahna 3 kali. Wal malatu sareng ka-10 tuluy ya pas sunat wudu aya 10 nomor ka-10 tuluy nya eta ieu cara wudu
anu terkandung na kitab mudah-mudahan kan urang aya manfaatna sasieun sabeuneureun khususna ka si abdi umumna ka sarayana aya lepatna samata-mata kabar si abdi al insan malul khoto jalmi sifat salah jalmi sifat lupa maklum nyari jalmi henteu keluar tina kasalahan terlepas tina kelepatan mudah-mudahan aya leresna mata-mata ilmu ti Allah Subhanahu wa taala aya lepatna sakali tina kabulan si abdi sakitu wae Rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.